para mitra di karaos pos puncak bagian ke-61 para mitra carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika kabingahan. Atuh carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang urang lajengkeun deui. Kawargi-wargi sadaya aya kecap cenah panganteur rengkenek. Nah, ai rengkenek naon cenah para mitra? Nigel pasti rengkenek. Rengkenek nigel cenah gitu para mitra. Bari buka rengkenek nigel. Aduh, kitu nya para wargi. Aduh, pada gibing jaipongan, pada gigil naon yang menjagakeun. Bade ieu cenah para mitra bade ketuk tilu antara bade silat di rengkenek tiga para mitra sadaya. Aduh, mangga nyangakeun dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka 61 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-61. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng, mangga urang sami-sami hanca dongeng ieu etang-etang hiburan pang beberahmana. Mangga urang sami-sami hanca dongengna etang-etang hiburan pang beberahmana. Dina carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang seri ngadu pelet nyangakeun. Para mitra kaum dangu, jep duanana jarempe ari mangkurip jeung anak pamajikan nangan ukur nangap. Taya nu ngahalangan kanu keur debat taya nu wani nyapi, akhirna nu duaan eureun sorangan. Tapi kakarage sakedeung geus jebul di orai sagede leungeun, rupana sarua jeung tadi malah mah kalakuana ge sarua pisan. Nganu ayeuna mah ngalogodor ka ading kawas nurek macok dahuluna meuni centang matana bolotot. Dulu eta datang deui orai teh euy. Awas jang ading, ceuk mangkurip para mitra. Bari ngejat serepet ngalugas bedog panon mureleng kana orai numat rek macok ka ading. Sarerea geus pating korejat nangtung sabab sieun orai nu bangun, orai teh bangun galak. Ading ngajenghok reuwas lantaran nu disampeurkeun teh ayeuna manehna pisan. Ag sia sading, ayeuna mamane sia nu boga dosa dulu. Hayo ngaku sia boga dosa naon sia sading? Bahjilun malik nanya asa aya jalan keur malikeun ka keuheul ka ading. Tong sok baceo balah, balai keur ngancam ye cicing heula atuh. Kuring rek modaran orai ieu ye. Cacag sia ku aing mah. Celeng ading luncat bari mesat bedog. Siu kolebat cerep bedog kana taneuh orai mendingan sakilat ngagurinjal. Teu keuna saeutik-eutik acan. Puguh ading jadi nafsu lantaran asa diwiwirang ku orai. Seak narajang deui ku bedog. Seseukeutna meuni ngaburi nyai siut kurubug cerap. Bedog ngadek taneuh orai tetep salamet teu bared-bared acan malah majiga nu ti heula bangun galak. Culeunggeuk bari ngawahan rek macok ka ading. Hayo si ading lawan ta orai siluman euy. Pira ku bantar maneh rek eleh ku siluman orai. Pan geus kusinya bakal nagara siluman maneh teh ding. Cacak nu kitu patut mah euy. Cek Bahjilun mapanas kana hate ading. Heab hatena panas meuni nyongkab era jeung wirang. Sieun disebut kecing ku nyinining, sieun disebut belegu ku pimotohaeun. Wah, tong loba omong bah lah cicing heula ye. Can ngaku eleh kuring mah sok bandungan. Moal teu pubuk orai siluman teh. Temal ading bari tuluy nyekel deui bedogna. Tapi aneh barang disebut orai siluman orai tadi nu jiga tadi kawas nu era atawa sieun. Ngaleos init meniti buburanyat jiga nu sieun diudag. Puguh ading kaget lantaran musuhna ngaleos teu pupugu. Teu beda jeung nu ti heula. Uluh. Nah, geus indit deui orai teh ujang. Na nyata teh orai siluman. Mangkurip kageteun. Panon mureleng ka orai anu beuki jauh, akhirna mah mubus kanu bala. Teuing mang lah. Sigana mah nya orai aneh ieu teh ye. Lantaran teu daekeun disebut siluman, jigana teh aya nu teu beres mang. Ading nyarita ka Bahjilun. Ading terus ari Bahjilun mah ngahuleng, manehna jiga nu bingung. Kade Kang Kurip sing ati-ati, sing inget kana cariosan Aki Antri basa tadi isuk-isuk. Kuring mah jadi hariwang ye bisi aya nu teu bener.
Bioon milu nyarita beungeut rada pias, komo nyenining mah mending ngadegdeg. Mang Kurip ngarenja geras inget kana obrolan jeung Aki Antri teh. Nu netelakeun yen kalemur Cibonteng geus aya dinu datang bangsa siluman makhluk demit nu rek ngadon cicing, puguh Mang Kurip meuni reuwas, sok sieun nu bieu ge orai siluman. Boa nya ieu lantaran geus aya beja jeung bukti. Ceuk Mang Kurip para mitra sadaya. Harita teh omonganna ngahudangkeun rasa panasaran ka ading, Bah Jilun ge duanana curing hak maralong ka Mang Kurip. Nah kumaha Mang? Aya naon tadi sareng Aki Antri teh? Ceuk ading. Oh Mang kumaha ceuk Aki Antri teh abah jadi panasaran ya. Yuk urang obrolkeun deui yuk, tapi urang diuk ngarasal se. Keun bae orai mah da geus ari ini teu kudu dipake sieun. Mang Kurip bari gek diuk dina urut tadi diturutan ku Bioon jeung Nyinining. Malah akhirna mah ading jeung Bah Jilun ge dariuk dari anaker. Sok geura caritakeun kumaha cenah? Mang Kurip. Bah Jilun teu sabar. Kieu bah kitu deui kajang adingnya. Tadi teh samemeh kuring ini ka dieu kadatangan ku Aki Antri. Anjeunna nerangkeun kalayan daria yen peuting tadi manggihan nu aneh jeung mata kreuwas. Kalemur urang geus datang deui makhluk demit nu anyar nu rek ngadon cicing atawa rek nyieun hiji kalakuan. Aki Antri nanyakeun ka kuring tina perkara kajadian peuting tadi bisi aya cenah. Tapi da teu aya naon-naon di imah kuring mah. Ti beurang keneh ge aman. Saterusna Aki Antri mepelingan ka urang sangkan ulah lalawora jeung ulah kamalinaan. Sing ati-ati jeung waspada bisi sakali waktu aya kajadian nu matak ngarugikeun ka sararea. Tah kitu ceuk Aki Antri teh. Ari ayeuna bet aya kajadian kieu ye. Nah kumaha ceuk pamikir abah jeung ading, nah nya teh nu tadi teh siluman. Mang Kurip mungkas caritaanana. Kutumanya atuh nu duaan ge coloho kaget. Oh jadi kitu. Nah aya naon peuting tadi teh nya da ku abah ge? Teu aya nu kapanggih iwati panggih jeung ading we di gardurona. Cek Bah Jilun ngabohong. Teu ngabejakeun yen kungsi ngobrol paduduaan jeung mojang geulis. Da ceuk pikiranana bisi dina naha ku Mang Kurip. Nya Mang Kuring teu manggih nu aneh atuh. Komo da kuring mah kagiliran ngarona saputing jeput teu sare. Tapi da teu manggih naon-naon iwati tepung jeung Bah Jilun di gardurona. Ading ge ngabohong. Manehna teu ngabejakeun yen kungsi ngobrol di lapisan jeung Nyinining. Manehna teu werat nyaritakeunana lantaran sieun didakwa ku indung bapana. Lantaran rumasa sasat geus ngabongohan ngajak ngobrol ka anakna. Atuh Nyinining hare-hare bae da manehna mah teu rumasa dibabawa ku lalaki. Basa peuting teh. Sabada ngobrol jeung indung bapana terus sare tibra naker. Nu matak ngadenge nu nyawa-nganyawalakeun caritaan Aki Antri. Jempe wae jiga teu malire. Nya ayeuna mah geus we. Lantaran sagarupa ge geus kanyawan ku sararea. Kawajiban urang kudu waspada jeung hati-hati bising aya naon-naon nu bakal tumiba ka lemur urang. Saterusna ayeuna mah urang baralik we ka lemur lah. Kahiji geus beurang atuh kaduana pagawean geus rengse. Keun ngobrol nu leuwih jelas mah urang tuluykeun di lemur. Malah mun perlu mah urang bebeja ka Aki Antri susuganan anjeunna bisa nerangkeun perkara oray aneh. Tak kitu ceuk kuring mah. Mang Kurip akhirna nyokot putusan ngajak balik ka sararea. Tah bener kitu lah. Ya urang baralik heula ka lemur. Bah Jilun satujueun pisan geus hayang balik ka lemur da capek. Nya yu atulah urang beberes we ayeuna mah. Mang Kurip tuluy beberes kitu deui Bioon jeung Nyinining. Mereskeun parabot nu rek dibawa deui ka lemur. Sanggeus tarap tibral sararea mulang ngajugjug ka lembur bari mawa hate nu pinuh ku kabingung. Lantaran loba hal nu teu kaharti ku Aka. Komo pikeun ading jeung Bah Jilun mah masing-masing hatena ngarasa reuwas. Dumeh tadi disampeurkeun ku oray jiga nu galak jeung rek niat binasa. Gancangna carita para mitra. Mang Kurip sapara kanca geus tarepi ka lemur, tapi can waka ngayakeun riungan. Baralik heula ka imahna masing-masing. Ading nyelang heula ka imah rek bebersih jeung ganti baju. Kitu deui Bah Jilun balik heula ka imahna rek mandi bari sakalian beberes di imah. Samemehna geus janji jeung Mang Kurip yen pasosore rek kumpul bari sakalian ngonang Aki Antri rek nyawalakeun nu tadi kajadian. Caturkeun Mang Kurip sakulawarga sanggeus beberes jeung bebersih. Tiluan ngariung di tepas bari ngobrol nyaritakeun nu tadi kajadian. Hareupeun ngabarak kadaharan atuh bari ngobrol teh diselang ku barang dahar bangun tumanina asa salse reureuh tas capek gawe. Kang Kurip, kuring mah hariwang ieu teh lantaran ka urang teh geus aya deui perkara aneh.
Kalakuan Jang Ading jeung Bah Jilun aneh. Kadatangan ku orai nu dua bet aneh deui. Taina kumaha maksud urang teh? Kang, lantaran bisi matak balai ari cicing-cicing wae mah. Kudu ikhtiar atuh. Ceuk Bioon ngamimitian nyarita. Teruskeun obrolan tadi ngeunaan kajadian nu dianggap aneh. Pok ditempas ku Nyinining nu sarua ngarasa kaget. Muhun Pak, kudu kumaha urang teh atuh da kuring mah ngarasa kaget kula lampahan Kang Ading jeung si Abah. Da geuning jiga nu mumusuhan wae, jiga nu aya nu diparebutkeun. Nah kumaha atuh teh boa-boa matak jadi kaributan bisi ngajadikeun mata holang pacengkadan. Kitu ceuk Nyinining. Manehna hariwang bisi Bah Jilun jeung Ading bener-bener maributkeun manehanana. Dabongan geus aya tapak ti baretona kungsi patelak parebut awewe. Kieu mana? Kitu deui ka si Nyai. Perkara Jang Ading. Nya, jadi perkara Jang Ading jeung si Abah. Atuh anu kalakuanana aneh. Keun bae ulah jadi pikir. Lantaran geus lain kakara milampah nu kitu teh. Geus biasa manehana teh mun tepung teh sok aya we nu dicaritakeun. Aya we nu diparebutkeun. Tuning taya lowongna unggal tepung teh geus tangtu hoghag gitu. Atuh perkara orai aneh keun bae teu kudu jadi bahan pamikiran. Sabab urang tanyakeun we ka Ki Andri susuganan anjeunna tiasa nerangkeun nu saenyana. Kawajiban nu kudu dijalankeun ku urang nyaeta urang sing waspada jeung sing tenang hate kade ulah babari kapangaruhan, ulah sok kabawa ku sakaba-kaba, sing panteng kayakinan kanu Maha Kawasa. Jaga diri titenan keayaan lembur jeung tarekahan sangkan teu kungsi aya kajadian nu matak balai. Tah sakitu we kawajiban urang mah teu kudu loba nu jadi pikiran. Ceuk Mang Kurip teu beleh mepelingan ka anakna jeung ka Bioon sangkan tetep tenang bari ngajaga kawaspadaan sabab teu bisa naon-naon deui iwa ti kitu. Harita para mitra Bioon tuluy nyarita. Ih, lain kitu Kang Kurip. Eta perkara si Nyai kumaha atunya pikiran sing lantip. Timang-timang sing waspada. Lantaran kapikirna ku kuring mah nya. Duanana ge jiga keur papanas-panas teh. Yakin marbutkeun dalung tanpa eusi, maseakeun paisan kosong. Sigana teh keur paunggul-unggul we, keur silih temongkeun pangaruh. Na teu kapikir ku Kang Kurip eta teh. Marbutkeun si Nyai. Beda ka tempona jeung beda ka rasana ku hate teh. Cek Bioon tegas manehna ngarasa yakin yen anakna aya nu marebutkeun. Oh lamun nya kitu na kumaha atunya cek Mang Kurip. Nya kudu dipikiran bisi katutuluyan jadi kepapaseaan. Urang salaku kolotna kudu waspada, kudu bisa nyegah. Sangkan teu kajadian anu goreng. Cing rek kumaha mun geus kieu. Rek naon nu dipilampah ku urang teh lamun Bah Jilun jeung Ading sarua mikahayang ka anak urang. Bioon pepeta bakat ku hayang tandas panon rutret ka anakna jeung ka salakina. Wah, gampang urang tanya we jenisna, urang tanya si Nyaina. Ku jalan kitu bakal kanyahoan putusanana sarta bakal beres kadituna. Jawab Mang Kurip bangun pampangeun gabsisan. Kituna teh para mitra bari neuteup ka Nyinining. Nu diteuteub kerung manehna bingung ku pijawabeun. Ku ayeuna we atuh meungpeung teu aya sasaha meungpeung urangna ngariung. Memeh nanya batur leuwih hade nanya heula anak urang. Bioon nunjuk ka anakna. Nyinining beuki bingung lantaran manehna teh seunggah. Geus hoream nyaritakeun perkara kitu. Da puguh nu jadi perkarana sasat eta-eta keneh, jalmana eta-eta keneh asa bosen kadengena. Oh atuh cik Nyai jawab sing bener ieu teh terang-terangan we ka bapa ngarah tere rengse. Ulah jadi pikiran ka sarerea. Lamun Bah Jilun jeung Jang Ading sarua mikanya ka hidep, narek saha nu dipilih? Rek nu kolot atawa rek nu ngora? Rek Bah Jilun atawa rek ka Jang Ading? Coba bapa minta ketegasan ngan kade sing asak milihna bisi kaduhung jagana. Ari perlu na meunang jawaban ayeuna ngarah bapa teh teu kagok mun aya nu datang menta hidep. Tah kitu anaki. Mang Kurip melong ka anakna, sedengkeun Nyinining kalah ngahulang. Ngeluk tungkul jiga nu era jeung bingung ku bapana jeung ku indungna diteuteub nunggu jawaban. Hatena deg-degan bisi anakna teu mere jawaban nu pasti. Sok jawab Nyai teu kudu era-era ka kolot mah sabab geus kitu biasana. Jeung geus tepi kana mangsana lamun hidup teu mere jawaban nu pasti, tangtu Bah Jilun jeung Ading bakal pagetreng salilana.
Wah tenang karena hati urang contohna tadi di kebon. Apa teh sasat parebut lain. Bioon bangun teh sabar hayang geura meunang jawaban ti anakna nu katelah nyinining. Bingung kuring mama moal bakal ngajawab. Keun baeng ke deui ngajawab nu kitu mah sabab duanana ge da can aya nu terang-terangan nyarita ka kuring. Karek saangkaan wungkul buat teuing lain merebutkeun kuring, buat teuing merebutkeun barang sejen. Nu matak teu kudu rusuh emak oge bapak. Jawab nyinining tegas. Manehna teu milih salah saurang sabab teu aya nu jadi pilihan. Kalah kamatak bingung duanana oge. Atuh puguh para mitra sadaya mangkurip meningah huleng. Bioon colohok teu nyana anakna rek ngajawab kitu. Memeh aya nu nyarita deui di buruan aya nu leumpang bangun tenang. Barang geus deukeut kana golodog breh ka tempok ku mangkurip tetela Aki Antri meninga gandeang ciga nu tumanina. Ku datangna Aki Antri bungah pikeun mangkurip, aya batur pikeun paku kumaha. Tah, geuning Aki Antri sumping. Kabeneran ye. Mangkurip bari nu nyuk kaluar puguh nyinining meuni atoheun. Lantaran pertanyaan ti kolotna teu kapapanjangan kaburu kahalangan kudu datang. Punten ujang. Geuning geus ngarariung ye teh. Aki Antri bari unggah gek diuk dina samak nu geus ngampar ti tatali keneh. Pangalingih ki kaleresan abdi teh tos hase ayeuna mah. Nuhun we enggak sumping, da sanaos teh sumping ge bade diangkir engke teh. Ceuk mangkurip atoheun pisan lantaran Aki Antri hideng datang ka dinya. Nah, rek aya naon raleuwas teuing ujang. Aki masok leuwas ari ngadenge kitu teh palang siang aya nu teu beres di dieu teh. Teu ki bade aya nu ditaroskeun we ieu mah. Nanging moal ayeuna margi bade ngantosan heula Jang Ading sareng Bah Jilun. Da tadi teh parantos badami bade ka dieu duanana oge palai ngariung cenah. Jawab mangkurip sopanaker. Hatena ngadak-ngadak teteg aya Aki Antri mah. Ngan Bioon radak handeuleun lantaran urusan jeung anakna can rengse. Kaganggu ku datangna Aki Antri. Nya teu naon atuh rek nanyakeun mah geus biasa. Mun di akina kabeneran nyampak meureun diterangkeun kalayan jelas. Atuh lamun di akina keur parang teu nyampak, wayahna moal dijawab nu jelas. Sabab lamun Aki teu nyaho mah moal bisa maksakeun Aki teh bisi nyalahan. Cek Aki Antri ati-atina keur ngajawabna henteu gagabah bisi nyalahan. Nya muhun kitu ke kumaha saena we eta mah. Keun urang ngantosan heula Bah Jilun sareng Jang Ading. Moal lamun ge sarumping geura ngaleueut we heula ki hatur lumayan ye. Aya supan waluh lejet. Ujang hatur nuhun kabeneran aya dahareun nu hipu ieu teh. Tekung silila torojol Aki Ding datang. Gek diuk dina bang barung teu wani ka jero ciga nu boga ka era. Tapi ku Aki Antri buru-buru digupayan sina ka jero lantaran rek aya badamikeun. Ulah diuk dina bang barung ujang matak nongtot jodoh. Jeung deui matak ngahalangan jalan tajayap ka dieu ka jero jeung Aki. Wang Aki da leres lah. Si nongtot wungku jodoh teh yang tuluy morojol ngarah ka pimilik. Nuhun atuh ki nuhun. Cek Ading buru-buru pindah ka jero. Gek diuk dina samak gigireun Aki Antri. Mana Bah Jilun ujang? Nanya rek ka dieu si Abah oge. Bade saurna mah nanging duka ka mana nya da teu sareng tadi teh. Jawab Ading tegas. Kop kana dompet bako nu mangkurip tuluy ngalinting rokok tina daun kawung jeung bako mole palenyun udun. Ya syukur atuh rek ka dieu mah urang ngawadul jeung Aki. Sabab ku mangkurip geus dibejaan magarkeun teh aya badamikeun cenah. Di dieu teh urang rengsekeun susuganan aya jalan keur mereskeunana. Cek Aki Antri kawas nu mere harepan. Atuh Ading bungaheun lantaran manehna ge kacida ngarasa panasaran ku ayana kajadian tadi basa di kebon teh. Mohon ki kumaha atuh teh naon anu saleresna teh? Naon teh ujang da teu ngarti Aki mah. Cek Aki Antri kerung. Sumun eta nu terangkeun ku mangkurip da heran ye. Cek Ading disangkana mah nu kajadian di kebon teh geus diterangkeun. Teuing da can diterangkeun ku Jang Kurip oge. Ieu mah kakara aya bejana yen bakal aya badamikeun cenah. Duka naon engke we mun geus ngariung sadarea ngarah teu ngadua kalian ngobrol. Cek Aki Antri bari ngareret ka mangkurip jiga nu menta dipangjelaskeun deui. Nya jangkeun bae engke mun geus datang Bah Jilun. Ayeuna mah ngopi heula ka dinya lumayan aya jajabur.
Mangkurip surti ngarah ading teu katutuluyan nanya ka Aki Antri. Geus kitu mah tuluy ngarobrol kanu teu puguh bari diselangku barang dahar jeung udud ngadaguan Bah Jilun. Untung teu lila ge Bah Jilun datang. Da teu betah cicing di imah inget bae ka Nyi Nining. Punten Gulan. Bah Jilun basa nepi teh kana golodod tuluy pupuntenan. Mangga calik Bah kaleresan parantos kumpul ye. Mangkurip bungaheun lantaran teu lila ngadaguan. Oyo. Gelis na sumping Aki. Nunggu nah langsung buka itu ngada tere beres. Kumadu ya tunusanya nyaki kaget kuring teh. Ujug-ujug nanya kitu we Bah Jilun. Disangka nama geus dimimitian ku Mangkurip. Padahal perkara nusanya nama can dibejakeun ka Aki Antri. Oh naon teh auto Abah ujug-ujug nanyakeun kitu Abah teh. Mun eta pan geus diterangkeun meureun ku Mangkurip. Bah Jilun nunjuk ka Mangkurip nu harita keur nyarengeh seuri. Acan Bah can diguar. Ari masalah eta mah. Hayu ayeuna mah langsung urang bejakeun ka Aki ngarah tere diterangkeun ku Aki. Kieu maksud abdi tiluan teh Ki. Bade naroskeun hari orai sok aya nu jadi siluman atawa tara. Lantaran tadi teh kuring jeung Bah Jilun manggih nu aneh ieu teh. Mangkurip harita muka carita jiga nu kagok. Atuh meuni kerung Aki Antri da teu ngartieun pok anjeunna naros kalayan daria. Ke. Kumaha ieu teh ujangna make ros-ros kana orai siluman sagala rupa. Ulah asa-asa nyarita teh ujang terangkeun kabeh ka Aki. Naon nu geus kaalaman tadi sok bejakeun ka Aki kabeh. Kieu Ki barabat Mangkurip ngabejakeun naon-naon nu tadi kajadian. Tapi teu ditetek kabeh ieu mangan ukur nu pentingna wungkul. Tah kitu lalakon tadi teh Ki. Nah kumaha eta teh sanyana teh nah orai siluman atau orai naon eta teh? Atawa siluman orai atawa ngan kabeneran wungkul. Sabab abdi kaget asa teu ngarti ku kajadian kitu teh. Atuh sajabana ti abdi teh hariwang di abdi teh nya bisi aya kajadian nu saterusna. Bisi aya buntutna babakuna mah. Oh buntut orai ujang. Nyatang tu aya buntut mah sabab orai mah rata-rata baruntutan kabeh oge. Ngan orai buntung nu teu aya buntutan teh ujang. Cek Aki Antri bari seuri. Panon rarat-reret kanu araya di dinya. Sanes buntut orai kieu mah buntut dina kajantenan. Sabab tadi teh kajadian aneh. Aya orai bisa ngalawan bedog jeung mungeun disebut siluman. Teuwas pan bisinya siluman. Ading milu nerangkeun lantaran hayang nyaho kana sabab musababna. Oh kitu nya ujang. Kaharti atuh ku Aki oge kieu tadi ujang sok barandungan ku sadaya. Ari ceuk pamikir Aki manu bodoh, eta teh memang bener lain orai samaneha. Lantarannya eta pisan nu kungsi diterangkeun ka Jangkulip oge. Ta eta nu datang ka lemur Cibonteng teh nu baris jadi masalah di lemur ieu. Tapi asana mah da moal matak naon-naon, moal matak aya buntutna. Asal urang ureh boga niat goreng, tak kitu ceuk Aki mah. Cek Aki Antri nyarios tenang jeung daria bangun teu aya kahariwang. Matak teteg kana hate nu ngariung di dinya. Nganuhun ari moal naon-naon maki. Tapi orai ti mana atuh teh sanyana? Naon maksudna make jeung kumaha di ngadeukeutan ka kuring? Sieun ku orai teh bising macok mangkani orai peurahan teh. Cek Bah Jilun. Dukai maksudna mah apa? Laki gitu terang ieu mah bisa nerangkeun kitu sotena dumasar kana ilapat nu katarima ku Aki. Ari itu jeung ieu nama Aki mah teu nyaho. Wayahna ulah hayang nanya anu leuwih jero sakitu we Jangkulip. Kitu deui ka Bah Jilun jeung ka Jang Ajing. Tiluan jarempe kawas nu kurang panuju kana jawaban Aki Antri. Ari sabab loba keneh kapanasaran anu can kacumponan. Jeung deui rada hariwang bisi aya keneh kajadian nu sejen akibat tina kajadian tadi. Geus we ujang ayeuna mah ulah naranyakeun deui. Aki mah teu sanggup ngabejakeunana bisi nyalahan pokona. Ngan sing yakin we jeung sing percaya. Mun urang teu boga niat jahat, asa moal matak naon-naon, moal matak jadi balai ta ujang. Aki Antri namahan kateranganana dabongan anu ngariung jempe. Nya mangga atuh ari kitu carana maki abdi ge bade tumut we kana katerangan ti Aki. Abdi mah naroskeun sote rada hariwang bisi aya buntutna, pedah tadi basa enjing-enjing. Aki parantos nyarios. Nyari moal matak bahaya mah abdi ge teu seueur deui nu diemutan, percanten we Aki.
Cek mangkurip dari anaker kapaksa narima kana saran ti Aki Antri. Nyaho syukur atuh kieu we atunya. Ayeuna mah hirup mah ulah sok hariwang. Jeung ulah sok tenang teuing. Sing bisa ngatur perasaan, sing wajar jeung sabiasana. Boga kasieun wajar tapi ulah kacida teuing. Atuh wani ge wajar ulah kamalinaan teuing bisi cilaka ku pola sorangan. Pokona mah sing saimbang antara kasieun jeung kawani ngarah kawaspadaan teu ngurangan. Tah kitu we ayeuna mah ujang. Cek Aki Antri nambahan deui katerangan bari rutret kanu ngariung. Sanggeus meunang katerangan ti Aki Antri atuh ading tuluy nyarita. Mun kahartos kieu nanging kumaha tukang ngajaga balai nu bakal tumiba? Ieu mah ngajaga bisi kitu, bisi aya deui siluman nu jiga kapungkur. Kedah kumaha narekahanana ieu teh? Naon bae nu kedah dijalankeun ku abdi? Ading netep manehna panasaran hayang leuwih jelas. Teu kudu hariwang jang ading. Keun bae da moal naon-naon. Ngan lamun jang ading bener-bener hayang nyingkahan balai, sing getol ibadah, sing getol salat, sing panteng kayakinan kanu maha kawasa, sing percaya kana kakuatan diri pribadi. Atuh saterusna sing waspada jeung hati-hati dina lumaku samopoe. Ulah buru-buru bunga mun manggih kabagjaan, ulah buru-buru sedih mun manggih kasusah. Pokona mah ulah haripeut ku teuteureuyeun, ulah babari aral, ulah ku kasusahan. Kitu we carana mah jang ading. Jawab Aki Antri tegas, nasehatna di Bandungan ku sararea lain ngan ukur keur ading wungkul. Oh ngan sakitu nuhun atuh Ki kahartos pisan ari kitu mah. Nuhun kana piwejang ti Aki anu sakitu saena. Mugi-mugi we abdi sing bebas tina balai. Ulah kaganggu ku bangsa siluman-siluman kitu tah. Cek ading. Ayeuna mah hatena tenang jeung teteg. Teu hariwang jiga tadi. Ngan Bah Jilun masih keneh honcewang lantaran inget kana kajadian tadi. Basa disampeurkeun ku orai teh. Pok manehanana nanya dari anaker. Ki ari orai nu ngadeuketan ka kuring? Eta teh naon Ki? Narek niat hade atawa niat jahat? Asal leuwas kareureuna keun Abah teh. Lantaran kakara hari tadi disampeurkeun ku orai nu aneh jeung ngaco. Moal naon-naon Abah lantaran eta mah orai nyasab meureun. Teu nyaho kana jalan sorangan jeung teu nyaho kana jalan sorangeun. Kuduna mah ku Abah teh ditulukeun jalan ngarah teu ngaganggu ka Abah. Sedengkeun ieu mah kala disiksa ku Abah, make jeung rek dipaehan sagala rupa. Untung we manehna teu tatu. Lamun tatu mah bisa cilaka Abah teh sabab eta orai memang lain samanea. Cek Aki Antri bari netep ka Bah Jilun kawas nu nganaha-naha. Oh jadi kitu? Da kumaha atuh bongan manehna nyingsieunan ka kuring? Jeung dia jiga nu galak pisan, nyapugu we gugup hayang maehan. Tapi keun bae lah danggeus ayeuna mah geus salamet sararea. Bah Jilun ngupahan maneh ras inget basa neuteup orai bulu punukna maruriding. Nya bener kitu. Keun bae da teu kudu jadi pikiran. Lantaran geus kaliwat ayeuna mah. Muga-muga we moal matak naon-naon sing pada-pada salamet. Temal Aki Antri bari ungut-ungutan. Jep jarempe deui sararea ngahuleng jiga nu beak picaritaeun. Masing-masing ngumbar sawangan ka alam nu can kasorang. Nyipta-nyipta kajadian nu bakal datang. Ari nyinining manehna misah jeung batur ngahuleng siga nu bingung, mikiran pilampaheun. Atuh saja bati kitu bingung nyang hareupan Bah Jilun jeung ading nu nyata-nyata bangun marebutkeun manehanana. Mun kitu carana mah leuwih hade ulah dilayanan we kabeh oge. Sabab mun milih hiji di antara dua bakal jadi bibit kaributan, bakal jadi mata holang pacengkadan. Aing malah hayang bebas, hayang senang, moal rek mikiran nu matak rubat kana hate. Aing mah kumaha aing we moal beunang diatur ku batur dabongan matak bingung kana hate. Acek nyinining dina hatena manehna kawas nu nekad, moal rek malire kanu duaan, moal aya nu kapilih dabongan matak bingung jeung sieun ngaribut. Lila ti lila para mitra anu ngariung ngamimitian deui ngaromong. Ngan ayeuna mah teu nyaritakeun masalah tadi, ngobrolna ka mana wae padu ngemprung. Manis sagala dicaritakeun. Sanggeus rada lila Aki Antri amitan tuluy balik, malah tungtung nama Bah Jilun jeung ading amitan tuluy baralik ka imahna masing-masing. Bari hatena teu pati teteg. Panon poe mengok ngulon malah geus ampir tunggang gunung. Manuk-manuk recet di sarada tongeret reang patemalan.
kaayaan lembur jeung geus rame ku barudak ulin. Kolot-kolot dariuk dina golodog bari ngobrol. Ari Bahjilun harita ngajentul sorangan di tepas hareup. Mikir ulang naker hayang laksana nu dicita-cita. Tapi ayeuna jikerek aya halangan jeung teteteg kana hate lantaran asa beda karasana. Salila tepung jeung nyinining bangun nu hare-hare bae. Teu mere budi ka manehna padahal basa keur ngobrol peuting-peuting mah kacida pisan bageurna someah jeung matak pika uruyeun. Matak gede harapan. Tapi basa tadi di kebon jauh pisan bedana jauh tangah ka langit. Ka Bahjilun teu ngareret-reret acan jiga nu cua jeung ijid. Hal ieu teh matak bingung keur Bahjilun mah. Matak ngaruntagkeun hate sarta harapan ngadak-ngadak sirna timbul rasa cangcaya dina hatena. Heran aku mari nyininingnya. Hatena teu teteg teh beurang jeung peuting teh teu sarua. Ari peuting mah somea jeung leah bangun pasrah ka aing. Tapi nari beurang kawas nu cua. Heran ye. Teu kahar teu kupikir jeung teu kaontar ku akang. Naon sababna bet kitunya? Beda waktuna kitu beak. Orang mitra sadaya. Aduh. Ieu Bahjilun.